A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Wallahu a'lam bimuradi wa nuzila lan turunkeun lamada samang-samang ngajak ya Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anasa ing manusia ila ghazwati tabukin maring perang Tabuk wa kanu lan ana nas kabeh usratin iku tetep ing dalem susah susah syiddati harin dan sangat panas syaqqa alaihim maka abot ya kital ingat senas din turunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu Allah alam bimradihi eling-eling wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh malakum utawi apa suwiji-wiji ku tetep kadue sira kabeh iza qila tatkala den ucapakeun lakum kadue sira kabeh apa lapad infiru fi sabilillah marintar sira kabeh ing dalam arah ngaluhurkeun agama Allah saqaltum haling ngarasa abot sira kabeh bidgomi taifil asih kalawan den ilgomkeun ing dalam masalah fil musallasati dalam kang den cecek telu watila bihamzatil waslilan narik hamzah wasal ayat tabatum mobil tumadil jihad tegese telat sira kabeh lan bosen sira kabeh saking perang ilal ardi maring bumi wal qudi fiha lan dodok ing dalam ardi wal istifham li taubih lan ta istifham iku maidakeun kadang ngomong meleh araditu manatara ridho sira kabeh saruka sira kabeh bil hayati dunya kalawan kauripan dunia wal lazatiha lan saking kaenakan dunia minal akhirat gegenten saking akhirat badali da'inya tegese gegenten kesenangan akhirat fama mata'ul hayati dunya maka orangna utawi benda-benda kauripan dunia fi jambi mata'il akhirah ing dalem berbandingan kauripan akhirat ila qalil angin Gusti kakilun tegese ieu illa tanfiru yu'adzibukum 'adzaban alima وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمُرَادِهِ إِلَّا lam oranana tanfiru melintar sira kabeh bidgomi la kalawan dan idghamkeun lafinun in asyartiyah ing dalam nun in asyartiyah il maudhi'aini dalam panggonan noro illa lamun orana tanfiru mintar sira kabeh takhruju tegese maratu sira kabeh ma'an nabi sumartane kangjeng nabi sallallahu alaihi wasallam lil jihad kadue perang yu'adzibukum maka bakal nyiksa ya Allah ing sira kabeh azaban alima ing siksa kang sangat lara muliman tegese kang ngalarakeun wa yastabillah namri anggeun ya Allah qauman ghairukum min kaum kang salian sira kabeh yati bihim tegese kan ya Allah bihim kalawan kaum badalaku gegenten sira kabeh wala tadurruhu lan orang madaratkeun sira kabeh ing Allah ya Allah wan nabiyya
Tegasing Allah lan ingkang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidin suwiji bitar kita sih kalawan ninggal nulungi ing Nabi. Fa innallaha nasirun maka satuna Allah iku kang nulungi dina ing agamane Allah. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah ing atas saban-saban suwiji iku kang maha kawasa wa min nasruddin wa nabi. Ikut tetap setelah saking syaitan nulungi agama Allah lan nabine Allah. Diturunkan ayat ieu ketika Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak ke para sahabat untuk melaksanakan perang Tabuk. Perang Tabuk teh di bulan Rajab bisanati tasi'ah tahun 9 Hijriah. Ba'da ruju'ihi min at-Taif, setelah pulang Kangjeng ti Taif. Kuari dibuka di Mekah Taif. Namun ente kuari ke Mekah bisa nyabah ke Taif. Tapi nyewa mobil sorangan. Kamu umroh mah, orang umroh bisa ke Taif, bisa ke Aspan. 100 km di Mekah ke Aspan kurang lebih. Aya sumurna diabadikeun tangkal korbana 1400 tahun masih hirup kene. Masya Allah. Tapi dikunci, orang lapor ke juru kunci. Caina anu mukjizat Kangjeng saat eta datang kadinya cai ditutupan pan ku Abu Jahal. Panjang dongengna. Kangjeng Nabi langsung ketik kita mawa bibit korma cai buncar ju melakukan korma harita dipelak harita gede harita kebangan harita buahan. Tuh Abu Jahal ge kaget Pak. Muhammad sihirna hebat amatnya. Saat lapar panas cai araya. Ya Allah ya Rabbi tangkal korma jadi. Urang mah melak angel kajadi. Geus jadi kumbe deui. Embe tatangga deui. Aduh, kata tangga greget nama. Suku embe da dipencit ku urang. Kerasa sia. Embe mah teu boga pikiran, teu boga akal, teu boga naon. Jadi korban bete embe. Melak deui henteu ku embe mah metetet. Sakalina aya buahan ngan 3 buahna. Ribut pemajikan salaki jeung anak perebut buah teu berkah tangaranna kos kitu. Kangjeng Nabi mah harita dipelak harita jadi harita kembangan buah diarala. Ya Allah ya Rabbi. Iyalah ya Usman aya keneh lagi. Urang ka Usman bisa nyewa bus atau mobil. Caina ngalah inum jadi obat. Kangjeng Nabi nyarita cai Uspan lain sakadar jang pepelakat tapi bisa syifaun min kulli dai. Tabuk makanun ala tarfi Syam bainahu wa bainal Madinah 14 marhalah. Kercarita samarhalah bae 2 pos kercarita dilempengkeun baheulanan lain mah 100 kilo. Ieu 14 marhalah berarti 14 kali 100 berapa? 1400 ya. Bodoh-bodoh teuing si budak. Jadi jauh. Gusti Allah lagu. Orang tadi ke Surabaya ge 800 900 dah. Mekah Madinah 444. Taruhlah 500 dilempengkeun. Ieu
mah 1.400 jauh Tabuk. Sasakalana nama utusan Kangjeng Nabi diutus dibunuh, ya otomatis kadege ku Kangjeng Nabi bahwa raja Tabuk, gubernur Tabuk ngumpulkan jelema untuk nyerang Madinah. Maka Kangjeng Nabi langsung pidato, para sahabat siap untuk nyerang Tabuk. Karumpul jelema 30.000 sahabat. Saat eta 30.000 lain lalaga. Diajak perang untuk menundukkan Tabuk. Wa kanu fi usratin wasyiddati haringan. Saat eta jelema teh keur sararusak perekonomianan. Panas anu luar biasa. Kabeneran musim panas eta kapan korma meujeuhna panen. Saat-saat seperti eta ekonomi keur meujeuhna susah. Korma kacang meujeuhna panen, menghadapi panen. Panas anu luar biasa. Kangjeng ngajak perang. Bayangkeun urang. Bayangkeun. Ya Allah, ya Rabb. Tapi Kangjeng Nabi terus ajakan lana. Siap perang, serang Tabuk, tundukan sampai membaca kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasyaqqa alaihim enggan peperangan teh terhadap para sahabat teh masyarakat teh aya embung perang teh lantaran situasina teu mendukung. Tapi Kangjeng Nabi mah perintah Allah lain ku nafsuna dek nyoba ka para sahabat datang ka mana kayakinanana. Berat ka dunia apa berat ka agama? Masya Allah. Urang ge dicoba terus we. Beratan ka agama apa beratan ka dunia? Hayo sia. Komo kiai mah ustad santri dibere ilmu ku Gusti Allah berat ka dunia apa berat ka agama? Didinya perang na jadi kiai gelok wes etik wassalam jadi kiaina ditutup buku sigotakan coret daftar kakiaianana. Ya Allah inggis lah. Masya Allah. Kangjeng Nabi terus ngibarkan bendera perang. Siap tempur, Tabuk serang sampai lunak baca la ilaha illallah. Masya Allah. Dimimitian ku Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman teh memberikan nafaqatan azimah anu lam yunfik ahadun mislaha. Mempersiapkan Sayyidina Utsman dalam perang Tabuk asyarata alafin 10.000 onta. Lamun hiji onta kuari hargana 20 juta kali 10.000 pangitukeun cepat. Cepat ai bener siap pedagang. 200 naon? Angel aing boga anak buah kos ge. Geus coret ku aing lah. 10.000 onta kali 20 juta. Hiji kali 2 bae kita becus sabudak. Paingan teh jauh teu maju-maju dagang. Oh. Eta baheula ieu lah pantes lamun Sayyidina Utsman ti heula ka sorgana. Tah pajaza asyarata alafin. Ya Allah. Di samping onta 10.000 anfaqu alaihi asyarata alafi dinar. 10.000 dinar.
sadinar 4 gram emas. Sagram kercarita dilempengkeun 500.000. Sedangkeun 10.000 dinar. Sadinarna 4 gram, sagramna 500.000 kalikan. 500. Coret ku aing sia. Minggu hareup geus teu kudu gaji sia. Masya Allah. Kalkulator otak pasang. Wih, pohara jasa Sidi Usman. Gairul ibil wal khail, selain daripada onta jeung kuda. Seperti apa? Masya Allah. Pohara. Tis'atu bi'ati ba'ir wa mi'at faras wa gairul zat wa ma yata'anu fi zalik. Ilah Sayyidina Utsman. Masya Allah karim. Teu aya sieun-sieun ngabiayaan liilai kalimatillah perang Sayyidina Utsman. Kedua Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Nya nama teu kira-kira datang nyerahkeun ka Kangjeng Nabi paja bi jami malihi 4,000 dirham. Langsung diserahkeun ka Kangjeng Nabi kabeh hartana jang perang. Kabeh harta. Sampai ditanya ku Kangjeng Nabi, aya tersisa henteu Abu Bakar dina Sirah Nabawiyah? Aya. Sabaraha tersisa? Cukup jang dahar pamajikan jeung anak kula bah henteu termasuk di dinya teu kudu. Sina Abu Bakar Siddiq, Masya Allah, demi kepentingan agama. Bijami malihi. Allah karim. Wajah Umaru, datang Sina Umar. Sina Umar bin Malihi, saparo harta dibikeun. Wabeh. Wajah Abdullah bin Auf bi'ati ugiyah. Sayyidina Abbas dibalin kasir. Diceritakan dina kitab Nurul Yakin, dina kitab Siratun Nabawiyah masih berderet tokoh-tokoh sahabat mawa ka Kangjengna berikut kaum-kaum wanita nyoplok-nyoplokkeun geulangna. Konang kitu ngaranna antingna, giwangna, suwengna, genggena dicoplokkeun pikeunnan ka Kangjeng Nabi jang perang. Pantes sahabat lalaki, sahabat awewe kasalarugana iheula sahabat. Urang lamun inget kadinya ya Allah, ya Rabbi Gusti. Hararebat. Sunduk kana waktu ninggang kana mangsa berangkatlah Kangjeng Nabi beserta pasukan 30.000, bahkan cek sakol 40.000. Penyerahan bendera aqdal alwiyah warayah dafa'al liwa'ahul a'zam li Abi Bakar. Bendera nu panggedena bertulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cekalkeun ka Sina Abu Bakar Siddiq sebagai panglima. Ya Allah, Masya Allah. Rayatul Uzma li Zubair, bendera kedua dibikin ke Sidna Zubair ku Kangjeng Nabi. Cekal bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bendera katilu Rayatul Aus kabilah Aus li Usaid bin Hudair, pimpinan kabilah Aus yang menyertai peperangan Tabuk sebagai kepala Aus. Usaid bin Hudair segera maju, dipasrahan bendera ku Kangjeng Nabi, pegang bendera berkalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rayatul Khazraj dari kabilah Khazraj yang mencertai peperangan Tabuk adalah Hubab bin Munzir. Bikin bendera nata. Ya Allah ya Rabb. Wa dafa'an li kulli batin minal ansar wa min qabailil arab liwa'an wa rayah. Dibere dua
aya liwa, aya royah. Setiap kabilah Ansor dibere. Kabilah Arab belum menyertai peperangan, royah bere. Termasuk liwa dibere, acungkeun dikibarkeun bendera. Berangkat menuju Tabuk. Masya Allah, karim Arab. Terdengar oleh gubernur Tabuk, bahaya gede ya Muhammad nyerang. Boro-boro puluhan ribu sangkilang Muhammad sorangan bakal menang kajian kukumaha ge. Ditenangkeun Tabuk supaya ulah aya peperangan. Geus eleh ti heula kan berarti. Eleh ti heula. Nolo iring-iringan Kangjeng Nabi mengibarkan bendera tauhid kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu panggedena dicekal ku Sina Abu Bakar Siddiq. Gimbir. Pemimpin Tabuk gimbir. Patahu Yohanna. Aya seorang Yahudi ngaran Yohana menghampiri Kangjeng Nabi untuk memberikan hadiah baglah baydo. Maksudnya untuk memberikan solusi damai, jangan terjadi peperangan. Maka Kangjeng siap untuk damai, tetapi bayar upeti jizyah. Ketika tidak dilaksanakan, kami tidak enggan-enggan akan menyerang Tabuk. Maka siap tunduk untuk membayar upeti. Ya Allah, ya Rabbi, iya turun ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi tsaqaltum. Lepas isaqaltum terjadi hal mun dibongkar ku ahli nahum. Saru ajeng ya ayyuhalladzina amanu alladzina taisma'u sulamanu tafsilana wal mausul masilati fi kuatil mustaqqa. Saru ajeng ya ayyuhal mu'minun malakum tasaqatum. Digomkeun tanah dina asalna masalna tasaqatum bil musallasah. Ayo pagawean budak leutik ngaji tasrif. Dak letik gaji tasrif ta ieu kunaon jadi isaqaltum, asalna mah tasaqaltum. Asalna pisan mah tasaqaltum, dibuang tanu awalna tasaqaltum. Weh, urang Arab mah tara ngamimitian kalimah dimimitian ku sukun, cadu mundur haram dampak. Salah tante aing ngomong. Hal cadu mundur haram. Haram. Arang ngamimitian urang Arab aku sukun. Maka setelah tata sakoltum disukunkeun takna atuh KBG ngomong bahasa-bahasa Arab. Aduh, bahasa itu ngomong bahasana kinayah ulah dimimitian ku sukun atuh kabima. Tarik hamzah wasol. Tek isaqaltum. Idghamkeun isaqaltum. Mentek malakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi saqatum. Wahai para mukminun malakum kunaon maraneh kabeh ngarasa berat, ngarasa embung, ngarasa males, ngarasa enggan tina perang. Ketika idza qila lakum infiru fisabilillah, di mana diseru ku bahasa infiru fisabilillah, berangkat dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah. Kunaon haju cara ricing bae ilal ardi ngeunah-ngeunah cicing di lembur bae di imah sorangan. Tah dicarekan ku Gusti Allah. Ai salat kita kusaha ku Gusti Allah, puasa kita kusaha ku Gusti Allah, zakat kita kusaha kita ku Gusti Allah. Mane darek siap ai perang tidak kusaha
titah ku Gusti Allah. Kok lambat sih lamun dititah perang mah? Dengar omong sahabat. Jauh caknya. Bersiko tinggi. Loba nu balik ngaran. Sedangkeun waduh pamajikan bahenol caknya. Orang Arab ge biasa nyebut bahenol nya. Emang orang mana pemajikan sia? Subang. Wah iya orang Arab buka buas pemajikan Subang. Anyar keneh cakna masih keneh ngejepret dipakena. Bahas aku bahas karet. Embung perang, embung perang. Iya, horeng baheula teh kos kitu daek ka cicing di imah gede mah. Baheula mah perang. Kuari mah titah ngaji, titah ngaji. Idza qila lakum infiru fi sabilillah, di mana diseru dititah. Kunaon atuh maraneh kabeh lain ngararaji, ngaluhurkeun agama Allah berangkat. Sabilillah, ilai kalimatillah, ngaluhurkeun agama Allah. Kok maneh make embung keneh bae berat kunaon emang? Warung nu nungguan. Warung, ruko nu nungguan. Masya Allah. Balik ilal ardi manehna ngeunahan di imah bae. Kebayang nanyakeun ngan utas ngaji. Bener. Jadi pengen dibalik. Ngaji ngaji. Ngaji atuh di jelema mah ngabahas naon? Ngabahas naon? Akur lah jeung batur. Henteu nu dibahas naon? Ye, aya nu dibahas mah. Naon? Nyaho sakol-sakola kitu. Sakola. Sakoltum tolol. Dasar gaji aja lawan culang cileuk heran. Teu khusyuk jasa. Awakna mah di majelis, hatena mah atuh di karung. Allah. Nah iya lamun urang ge ditanya malakum idza qila lakum firu fisabilillah itaqatum. Kunaon si maneh ngarasa berat amat ketika diajak nguludan ngagungkeun agama Allah. Ngamuliakeun ka Kanjeng Nabi kok berateun amat sih. Lah ya kitu-kitu keneh cak cenah teh muludan nah ieu. Kunaon maneh diajak ngaji. Urang ngaji ku di sekitar muludan Rajaban eta bae. Hayu. Berat cak cenah teh. Emang kunaon sih teu daek ngaji? Majikan. Kunaon? Teu bisa ditanya puyeng aing. Emang kunaon teu bisa ditanya? Gagu. Gagu ngadadak. Aing mengaji babanda bae lulu cak cenah teh kudu mawa bekal beude ngaji teh. Emang atuh asal 3 minggu bon. 3 minggu bon. Masyaallah, isi pemajikan apa juri ciu kos kieu. Kadang ku pamajikan atuh dasarna ribut batur ngaji nya mah ribut ieu mah. Aya teh jelema nu kos kitu. Bisa kau tuh berat. Masya Allah kan. Ilal ardi wa quli fiha. Maksud lain si pamteli taubeh ieu teh dijejel ku Gusti Allah. Tolol amat, boloon amat maneh teh idza qila lakum munfiru di mana-mana diseru dititah. Kita berangkat fisabilillah ngaluhurkeun agama Allah teh. Maneh mah ngarasa berat nanahonan. Ja perang ayo wakayat teu paeh mah waka can paeh mancan bae. Di imah bae ge aya can paeh mah teu bae. Ulaku gara-gara perang sieun ka paeh. Janu teu perang ge nu di luhur kasur paeh bae. Janu perang ge waya salamet bae. Tetapi sarua pada perintah Allah kok diabaikan si perintah Allah. Nah, iya. Araditum bil hayatid dunya minal